Enaknya aku teh kamu lagi orang pamere mah. Jam 5 hese atuh. Mau duitnya meureun meuli mah. Atuh da akun we awe bisnis duit mah eueuh wae. Ini bisnis gue bohongan tuh. Kamu mun merena sadis nya. Bayak seperti ini. Kena naon maneh? Iya we, niis paling ada kue. Baik ngiluan. Bae sok. Hese ini tempatna ge. Beres tempat diuk atuh kaladina go. Hayang di dieu ah. Ning aya ieu. Jeung ngadalahara naon eta? Bangun ngeunah. Nyangeunah atuh da pamere. Pamere teh saha? Si Uwa. Iya mana teh? Uwa nu galak teh anjing. Oh. Kumaha ayeuna si Wa? Nya kitu we galak keneh nya. Heunya. Galak keneh. Sager si Wa sager. Cager Uwa mah. Iki mere kue bunganan dirayunya. Syukur aya cager mah teh. Teu tara panggih jeung si Wa teh ting ka mana cenah? Ya hayang teu bisa beakeun manten. Heeh. Ngebangawang kong we. Teu halarayang ting. Mawat eta mah. Jorok mana mah ngomong teh, geus puguh si Uwas, Uwan lagi aya keneh. Biasana itu dari kita teh maot. Teu kabeh tinu maot oge atuh. Aya tinu nyamungan ieu nya anu kawin. Naon oh nu eta teh naon teh nu Hajat. hajat. Mana ekannya tuh nawaran geus beak kitu. Nah sedang ngawangkong wae jadi bebeakeun dikeureueuh ka tadi teh. Heueuh sugan kudu maot urang mah teteh. Tinu maot, geus puguh ti si Uwa. Ngomong mah tadi ti si Uwa kitu atuh. Mareuni dia yang ngadahar beak dikeureueuh. Tadi teh geus ngomong ti si Uwa. Nawaran teh. Nanti nu mawat we tadi. Pugupung nu mawat teh bisaan barang bere, maneh ngage keur bingungeun ditanyaan ku malaikat. Heeh. Tapi heuh, nya. Boro-boro aya nu kitu meureun nya nu maot mah. Nyaha atuh? Kolot-kolot toplak. Bae ah. Tuh mah nawaran beak. Oh, ai mang saking ngutruk. Bener-bener koplakna teh nya. Heeh, kalau teh koplak eta mah.